Dang, eta perusahaan mah produksinya keur naik apa keur turun? Iya udut ku urang dipake ya. Ya, cek. Pakai Mana tadi mau non? eta perusahaan kan mana produksinya keur turun apa keur naik? Ya alhamdulillah sih Gi, keur naik. Subur, makmur lah. Lumayan, jika modal. Tetep ya. Beres batur wae. Syukur atuh gitu mah Dang. Oh, ya jelas atuh. Kayak orang gaskeun ngopi. Bener. Mantap lah. Eta mana? Gaji geus naik. Di urang mah loba bonus ya Dang. Padahal gawena mah ngan kitu hungkul santai lah. Eta emang nya nu dengan duit 20 juta sapoe teh. Anjir. Buat beuna. Beli susukan mana asup bener? Ya asup sih seperti biasa, makan kue, balik kue. Sarwa kalau kita kue. Meni can katembong-tembong paran pare acan. Deh. Kemana ya? Makasih. Kemana ya? Nanti sih. Sepentingnya kan. Didinya Saria ngomong ke tentang dunia sia duaan. Hampura, lain orang epesan. Tapi dirinya orang ngerasa tadi hargaan. Oh nya emang tadi hargaan di mana nah ya? Aina kieu Gi. Bayangkeun, sia hayang gawe. Tapi tetep sia can menang pagawean. Terus aina posisi aing jadi sia. Terus aing ngobrol dengan si Dadang. Aing ngobrolin tentang pagawean. Posisi sia di dinya. Kumaha rasana jadi sia. Sing bisa ngarasain jadi batur lu.